Sekarang kita lanjutkan dari pupuh yang lain ke pupuh Asmarandana, masih laras pelog Sanggian Mangkoko. Selamat mendengarkan bersama. Ayah dulumpuh musafir bari sila sisi jalan kadupa ku anu lolong anu eukeun balang siar neangan sandang pangan anu lolong kebut labu luka dupa yakin dihihan dua nana pada nyeri anu kadupak nyarekan ngadupap batik bengung sasadu meta hampura lantaran teu awas akhirna pada sasadu beda pada keterang nolong teu bisa ningan nulung teu bisa empang